Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna anu nomor bagian katilu aya nu disebut hukum adiyin alias hukum adat. Hukum adat. Pan hukum teh kembali deui heula kana judul aya subdiji aya opat perkara hiji hukum akal, dua hukum syara, tilu hukum adi. Hukum adi teh hukum adat. Wajib adi, wajib ceuk adat. Jadi wajib teh ceuk adat, ceuk kebiasaan adat. Nah, ari hukum adat aya sabiji aya opat. Hiji naon rabtul wujud bil wujud. Artina nyantelkeun aya kana aya. Contohna nyantelkeun aya kana aya. Contohna seperti di mana-mana aya seuneu pasti aya panas. Di mana-mana aya seuneu pasti aya panas. Aya seuneu pasti aya panas. Sok coba cabak seuneu pasti panas. Padahal mah antara datiana seuneu jeung sifatna panas eta tafsir pisahnya antara datiana seuneu jeung sifatna panas eta tafsir beda nya. Aya dua hiji ayana seuneu dua ayana panas. Matak bahasana cek adat mah rabtul wujud bil wujud. Artina nyantelkeun aya kana aya. Maksudna ayana seuneu kana ayana panas. Aya seuneu pasti aya we panas teh. Gitu nya. Apa seuneu? Cabak pernah nyabak seuneu? Dina seuneu aya naon? Aya panas nya. Aya panas. Rabtul wujud bil wujud nyantelkeun aya kana aya. Di mana-mana aya seuneu pasti aya panas. Terus anu kadua warabtul wujud bil adami. Warabtul wujud bil adam ku ain. Bil adam. Non? Bil adam. Hartina nyantelkeun aya kana eueuh. Nyantelkeun aya kana eueuh. Di mana-mana. Contohna seperti di mana-mana aya seuneu pasti eueuh tiis. Pasti eueuh tiis. Di mana-mana aya seuneu pasti eueuhna tiis. Nya jadi aya dua antara panas jeung tiis dicantelkeun kana seuneu. Nya di mana-mana aya seuneu pasti eueuh tiis. Nya tadi mah di mana-mana aya seuneu pasti aya panas. Ta ayeuna mah di mana-mana aya seuneu pasti eueuh tiis. Nya panas we ayeuna seuneu mah. Nya ta tiis teh. Nya sabab ayeuna panas. Nah eta mah hukum adat. Ya, tapi henteu ngajadikeun patokan. Ya, sabab beda antara seuneu jeung tiis atawa panas. Ya. Bisa wae mun teh mah ayana seuneu tapi ayana tiis. Ku qadar kawasana Allah mah. Ya. Apa ra'aitumun narallati turun. Apa itu nah maneh nyaraho nya naro teh naon annaro teh kana seuneu ayana peuneus teh ayana seuneu teh eta ngayakeun kana sifat ayana panas. Alati narallati turun nah saha anu ngahurungkeunana alias nu manaskeun atawa niiskeunana eta seuneu nya
sabab aya kajadian anu ngabuktikeun teu sakur-sakur ayana panas eueuhna teu sakur-sakur ayana panas eueuhna tiis nya ayana seuneu kana ayana panas kabuktiannya ku Allah nya disangkal ku kajadian Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam nalika keur digebruskeun ku Raja Namrud nya nalika ancamanana teh geuningan nya gitu nah mana nek iman ka kami atau nek terus iman ka Allah kekeh kaula mah amantu billah kaula iman ka Gusti Allah nya geus ari kitu mah resikona maneh nek diduru dibruskeun we kana seuneu tapi Kangjeng Nabi Ibrahim dina seuneu ayana seuneu teh nya kharikul adat ngabedah kana adat kebiasaan gitu nya pan ari cek adat mah di mana-mana aya seuneu pasti aya panas di mana-mana aya seuneu pasti eueuhna tiis tapi Nabi Ibrahim mah najan diduruk nya tapi imana kuat ka Gusti Allah nya lain ge tutung kapanasan tapi na katirisan qul cek Allah ya narukuni nya hei seuneu nya wayahna tiis anjeun yo bardau wasalama bardan teh tiris jadi katirisan Nabi Ibrahim lain kapanasan katutungan wasalaman jeung salamat nya itu di surat nya tah kitu nya qul ya narukuni bada wasalam etalah jadi hukum adat teu bisa didamel patokan nya najan cek hukum adat mah ayana seuneu pasti ayana panas ayana seuneu pasti kana eueuhna tiis tapi terjadi patokan bisa wae ayana seuneu nya na ayana tiis lamun ditiiskeun ku Gusti Allah gitu paham teu pengalaman Nabi Ibrahim anu ditiiskeun teh di surat naon kapangi dina Al-Qur'an katilu katilu tenan warabatul adami bil wujudi warabtul adami bil wujud nya naon cenah warabatul adami bil wujud artina nyantelkeun naon nyantelkeun eueuh kana aya warabtul adam bil wujud naon cenah warabtul adam bil wujud nyantelkeun warabtul adam bil wujud nyantelkeun eueuh kana aya contona seperti di mana-mana eueuh seuneu pasti ayana tiis nya aduh euy mikot tiis kieu berarti meureun eueuhna seuneu nya urang kan ngarasakeun tiis aya teu seuneu nya nyantelkeun eueuh seuneu kana ayana tiis biasana kitu hukum adat mah da urang teh teh tiris nya sabab eueuhna seuneu nya eueuhna seuneu jadi ayana tiis tapi bisa wae mun teh mah nya eueuhna seuneu kana ayana teu panas contohna jelema nu keur gering kunaon den aduh panas dicabak teh geuning tarangna teh ari ditingali mana panas ya heuh kos anu kaduruk mana seuneuna aya seuneuan teu seuneuan tapi aya panas tah eta nya teu jadi patokan hukum adat Allah ngabuktikeun jelema nu gering nya atau kadang-kadang urang teh sok panas ceuli kunaon den mana eta beureum kitu ceuli
Duh, ini asap panas. Ya, kunaon asapan? Iya panas udah jeli. Oh, geuning kot burung gitu. Tapi tinggal dan aya seuneuan teh. Aya seuneu atau tapi ayana panas nya. Jadi tengah jam. Nya ayana tiis kana eueuna seuneu. Nya kadang bae eueuh seuneu ge aya panas mah. Tapi hukum adat mah di mana-mana eueuh seuneu pasti ayana tiis warabtul adam bil wujud. Naon cenah? Warabtul adam bil wujud nyantelkeun nyantelkeun eueuh kana aya. Contohna di mana-mana eueuh seuneu ayana tiis. Nurus anu kaopatna terakhir warabtul adam bil adam. Naon cenah? Warabtul adam bil adam. Artina nyantelkeun eueuh kana eueuh. Naon cenah? Warabtul adam bil adam tinggal ya tuh. Warabtul adam bil adam. Nyantelkeun eueuh kana eueuh. Contohna seperti di mana-mana eueuh seuneu maka pasti eueuh panas. Da kusabab eueuh seuneu aya teu panas. Eueuh seuneu nya eueuh panas. Tapi kadang aya wae najan eueuh seuneu nya tapi ayana panas pas tadi teh nya teu bisa dicantelkeun. Tah eta mah ceuk hukum adat. Patokan cek hukum kebiasaan, tapi bisa wae ka kawasan Allah mah sabalikna nya najantan teh mah eueuh seuneu nya tapi aya be panas pas tadi teh nya. Ini asap paranas ieu teh cenah naon awak teh nya kaos anu aya seuneuan padahal mah eueuh tanya. Seuneu maka pasti panas. Gitu. Jadi hukum adat mah ya opat coba baca heula hiji nepikeun opat. Hukum adat kumaha ari ngaran wajib adi. Tegasna wajib ceuk adat. Nya eta 4 perkara. Hiji robatul wujud bil wujud. Artina nyantelkeun aya kana aya. Seperti di mana-mana aya seuneu pasti aya panas. 2 warabtul wujud bil adam. Warabtul wujud bil adam artina nyantelkeun aya kana eueuh di mana-mana. Contohna seperti di mana-mana aya seuneu pasti eueuh tiis. Katilo warabtul adam bil wujud artina nyantelkeun eueuh kana aya. Contohna seperti di mana-mana eueuh seuneu aya tiis. Pasti ayana tiis. Kaopat warabtul adami bil adami artina nyantelkeun eueuh kana eueuh seperti di mana-mana eueuh seuneu pasti eueuh panas. Pasti eueuh panas.